Ngaguar perkara laporan kegiatan. Laporan kegiatan teh minangka bukti yen eta kegiatan geus lumangsung. Ieu bukti gunana pikeun pertanggungjawaban ka pihak anu patali jeung kegiatan sakola. Upamana wae kanu mere waragat atawa sponsor. Mangpaat sejenna nyaeta minangka arsip pikeun organisasi. Ieu arsip teh bisa diasupkeun kana program gawe. Boh anu keur lumangsung atawa rarancang gawe nu bakal datang. Iwal ti eta, laporan kegiatan teh gunana pikeun bahan evaluasi. Dina kegiatan nu keur lumangsung, biasana aya hal anu teu direncanakeun. Ku ayana laporan nu geus disusun, bakal leuwih gampang pikeun ngaevaluasi kegiatan dina mangsa satuluyna. Sawataraha hal anu kudu aya dina laporan kegiatan nyaeta: 1. Pubuka. Eusina mangrupa panganteur pikeun mawa nu maca kana pasoalan anu rek dilaporkeun. Dina ieu bagian diterangkeun naon-naon wae anu jadi marga lantaran diayakeun hiji kegiatan. Katut rasa syukuran yen geus rengseng ngalaksanakeun kegiatan. 2. Waktu jeung tempat kegiatan. Hal ieu perlu aya dina laporan sangkan puguh iraha jeung di mana eta kegiatan teh dilaksanakeun. 3. Pamilon. Lamun kegiatan mangrupa lalampahan, disebutkeun teh cukup sababaraha urang jeung sabaraha bae pamilonna. 4. Waragat. Eusina ngadadarkeun ti mana meunang waragat, pincikan dipakena eta waragat sarta jumlahna. Ieu hal teh penting pikeun ngalaporkeun sabaraha jumlah waragat anu katarima sarta anu kaluar. Tangtuna kudu luyu jeung kaayaan anu sabenerna. Pangpangna mah mun dipake pikeun laporan ku pihak nu mere waragat. 5. Pedaran kegiatan jeung hasil anu dicangking. Dina ieu bagian didadarkeun lumangsungna kegiatan jeung hasil nu dicangking sabada eta kegiatan geus rengse. Runtuyan acara sarta saha nu ngeusina diperelekeun luyu jeung prak-prakanana. Ieu bagian kacida pentingna sabab midangkeun nya henteuna katut hade gorengna lumangsungna hiji kegiatan. Tangtuna payus pisan upama dilengkepan ku foto-foto anu aya patelina jeung kegiatan. 6. Panutup. Bagian panutup eusina mangrupa pungkasan laporan. Eusina bisa kacendekan, saran, jeung kadaling rasa tumarimana nu nyusun laporan ka sakumna pihak anu geus ngarojong kana kagiatan. Nyieun rarancang laporan kagiatan. Pikeun nyusun laporan kagiatan teh aya sawatara rarancang anu bisa dipilampah. Tapi nyusun rarancang laporan teh teu wajib kudu kitu. Rarancangna bisa diluyukeun wae jeung pangabutuh. Tengetan ieu lengkah-lengkah nyieun rarancang laporan. 1. Tangtukeun jeung identifikasi ka sang tukangna ngalaksanakeun eta kagiatan. 2. Tangtukeun jeung identifikasi tujuan atawa maksud ngalaksanakeun eta kagiatan. 3. Identifikasi kejadian-kejadian penting nu kalakonan salila ngalaksanakeun eta kagiatan. 4. Susun rupa-rupa informasi anu kacangking nalika ngalaksanakeun eta kagiatan. 5. Siapkeun data-data pangrojong, misalna foto, daftar pamilon, jadwal kegiatan, jeung sajabana. 6. Susun rupa-rupa informasi jadi hiji laporan nu sistematis tur gumulung.